parah nih. Wah, kudu lila aing ngusut kieu mah. Berarti mah bebeunangan we aing ieu mah. Menang loba. Acan sal, kakak lagi ngusup. Nah loba lauk naon cuk. Pada cuk indung manusia unggal balik usup teh sok menang we loba cenah. Jih, loba salauk mah di dieu mah. Ngeres. Pokona mah mun hayang menang sakojam mah babarieun di dieu mah. Oh, sok atuh cuk aing ningalikeun lah. Sal, nama waka indit. Aing mana tadi mereka mana? Ka warung kita ku indung urang. Tuh atuh geus we indit salila. Bunga hayang nempokeun heula ngusut ieu resep meureun euy. Yeuh sal, aing Bebeunangan we mah. didempokeun ku batur mah sok tara meunang. Hah? Tara meunang. Nah, mau geuning. Cobaan angkat atuh cuk upana bisi beak. Tah embung ah. Da wae. Nah, angke wae. Tuh geus teh usik-usik acan beak meureun upana angkat. Lah, engkeun heula sal. Acan anu nyorang teh tadi geunan. Geus indit we heula atuh sal. Aing didempokeun masuk tara meunang. Cuk nyorang cuk. Aduh, kelakan orang si goblok. Nah, ieu kanurna ka mana cuk? Ka mana kanurna cuk? Ieu. Ieu. Nah, kumaha sia ieu? Hah? Nah, Aisyah nanaonan ke dia kena balong. Hah? Ih. Kali ini rahasia. Palingan, cuk inung sia sup main usap disalakan besok mah ngagaret dia bari loba. Kieu we merenya. Sal, wah nasab wae ibu ka sasal. Rahasiakeun nya. Bayana aing ka maneh sal. Wah, iya ucup. Letik-letik geus wani babarogkeun balong batur. Ku aing bejakeun sakeun ka desa. Sal, ulah wayana sal dibejakeun ka desa sal. Kalau dibawa ka desa sal wayana anu aing mah sal. Wayana sal, aduh ya aing teh kahajab ieu mah sal. Teu bisa kitu cup, biar aku ujug-ujug damai. Atuh kudu kumaha aing sal. Aduh, Sok daripada ku aing bejakeun ka Pak RW diliungkeun sia. ulah sal yeuh, ulah. Wayana. Geus pokona sia tak warna geus sabaraha. Candi Bui meureun ke teh. Sal ulah sal. Kalau dibejakeun sal rahasiakeun sal wayana. Sok atuh. Kumaha? Aduh anjing. Aing ditengkeun sakieu-kieuna sal. Nya sok daripada engke sia ieu ku aing dilaporkeun ka desa. Tuh atuh geus geus. Oke, di Bui sia. Geus ulah. Ih, ngabot 70.000. 70. Heeh. Oh, geus bae ieu lah. 70 ge. Yang dibejakeun nya ka ade. Parah sia kehead. Ih, teu nyangka aing mah. Anjing goblok. Penumpang datang aing sih salah tuh ka dieu goblok teh ah. Anjing juga. Jadi aing tekor. Goblok. Apes ieu mah anjing ah. Rongsok. Bu, rongsokna bu, rongsok. Rongsok. dulu. Rongsok. Tambah kesalah cong ngerian. Kumaha rongsok. Gampang aja. Hadi yuk. Oke. Sok. Nah saha, jalma teh teh rongsok tapi jalmana eueuh euy. Sok. Kemana King? Geus ka ditu. Sok. Nah kamana si goblok teh rongsok tapi jalmana eueuh. Cop. Wah, ieu mah ngaheureuyan ka aing. Awas ya ku aing. Kemana King? Mau di ka dieu euy. Sok. Oh, Euy. eueuh. Sok. Hah? Sok. Sok. Ah, King. Geus eueuh si usup lagi. Ah, teu balik deui meureun ieu mah. Ayolah. Mangkarep deui. Oh, jadi sia nu ngareun aing teh. Henteu aing ngalahin. Hing.
Mau rumah tipe yang berapa ngambilnya? Rumah yang eksklusif, saya mau ambil 10 biji. Bisa lihat-lihat dulu nggak? Coba lagi, siap, kasih rupana, coba bating 10. Wis cicing. Ayo, bisa kita lihat aja dulu lokasinya. Oh, Ayo. ayo. Yang mana aja, Pak? Ya, kaplingnya tak. Oh. Ya, satu. Ya, berderet 1 unit, Terus? 2 unit, masih banyak ke sana. Terus, gimana lagi? Terus ke sana itu juga menghadap utara, menghadap selatan ada. Oh, ya udah. Saya ngambil 10 biji. Yang ini tuh. Tadi itu tuh, Pak. Jadi itu sederet itu semuanya diambil. Iya. Itu. Ini dia tadi itu tuh, Pak. Siap. 10. Ajig, loba duit, nah si eta. Jadi sekarang nggak usah booking lah. Langsung saya lunasin. Totalnya berapa? Asli ini teh, Pak. Ya asli ya tuh. Ayo atuh kita langsung bikin kwitansi di kantor aja. Oh, ayo tuh. Yuk. Yuk silakan masuk. Langsung totalin aja, Pak. Siap. Langsung dilunasin. Oke, jadi total semuanya untuk 10 unit, Ya. jadi 3M 200 juta rupiah. Oh, oke, Pak. Saya lunasin sekarang juga. Saya transfer. Nomor rekeningnya, Pak. Ini asli, siap, loba duit. Cicing, Pak. Memang. Ah, Pak. Udah. Oh, ya. Siap. Ya, lain bantuan aing atuh setek ka molor. Imah aing mana 10? Di mana teh setek ya? Ieu ngaduk ieu bantuan aing, bantu di jarawe kalah hees ieu. Aing pesen imah 10. Ka mana? Sia mata kula loba molor jadi we ngimpi tah. Geus gawe. Imah. Can anggeus gitu. Acan bra, tong molor teh ya setek 10 tuh. Yaudah tuh ayo. Ayo. Kak, Ya, mau apa? pesen bakso 2 mangkok, Kak. Dimakan di sini. Iya. Silakan duduk. Oh iya. Makasih ya. Ayo, udah kenyang, pulang aja. Ayo atuh. Jadi berapa Nak? Jadi 50.000. Oh, 50.000. Kenapa? Main duit kemana lu? Alah, duit mah di nu pesak itu. Ih, gimana atuh? Kumaha tuh? Yok, aing 8 bareng di Jatinangor teh dulur acan. Aya duit 50 DG jeung ongkos mobil, Ban. Ah jajan baso we, aing aya baso langganan. Mun ka Jatinangor, aing ke baso eta. Hari teh urang naik mobil kumaha balik? Ah, uang ngamen we, balik mah. Iya, Ban. Ayo. Ya, atuh gimana? Iya, mama dibikin malu baso aja. langganan aing lomba doyok. Baso nanguna. Aing Iya, aya aing dibayar, Pak. Kemarin keur naon, Sal? Tulungan, Pak. Tah. Iya. Ah. Hatur nuhunnya. Sawang soalnya. Ayo. Ayo pulang. Aisa, ingin ke baso. Ke baso apa nih? Kamar mana? Dia. Iya anak aing tadi bobogohan diajak ka baso ku budak sia mandoyok. Naon dia? Nah, iya duit bapak iya kumaha, Sal? Bayar baso tuh ngapain? Sia mah mau awewe teu mau duit ket. Ah kitu kalau ku anak sia mah mamawa anak aing damel duit hantek ngeraktir baso ieu. Mana? Ka mana sih tuh mandoyok? Pan duit lagi eueuh. Pan aing lapar ieu. Iya, wah ngamen deh iya. Hah? Iya ngamen heula. Punten ah, janten ah.